Kunna libasul lakum wa antum libasul laun. Sadaqallahul adzim. Bang, Bulan baik. bayi yang pinter hingga pandang ku batur. Terus Laju bayu disebut kiai. bagus. Anak buah mamang yang pinter. Hebat yang pinter. Boga ilmu gagah. Boga ilmu bisa ngaji. Bisa nerang-nerangkan hukum. Gagah. Tapi lamun hayang pandang jeung disebut kiai. Taruh. Emang kenaon gitu mang? Salah. Salah jelas. Ingat, lamun urang lobatin ngudag-ngudag dunia bisa ngagusur urang ka neraka. Masuk ka neraka mah lain ku maksiat bae. Ku ilmu ka neraka bisa asup. Ade. Iblis geh nu tadina arana Azazil, dosena malaikat. Ngajar malaikat sewaktu di surga baheula, tapi ku berhubungan iblis eta sombong, kita sujud ke Nabi Adam, teudaekeun karena iblis ngerasa sombong, sari aing panggagahna. Intinya iblis keluar tina surga ku gara-gara gede ilmu. Tapi teu dibarengan ku akhlak. Lamun ku maneh hayang boga ilmu, kudu maklumatan di akhlak. Kudu dibarengan jeung akhlak. Hade. Loba jelema nu gede ilmu tapi akhlak kurang. Eueuna naonan al ilmu maun al akhlaqu wi'aun. Ilmu adalah air dan akhlak adalah wadah. Apabila air tanpa wadah, wadahnya pecah. Intinya ilmu acak-acakan. Paham? Paham mang, paham. Terus bayu mungkin tuh bisa ngaji. Mungkin pasti bisa ngaji. Lamun kumaneh daek ngapalkeun, daek tawakal, jeung sabar dina pada nyiar ilmuna. Pasti bisa ngaji. Lamun kumaneh ngedul, daek ngapalkeun jeung belajar, mana mungkin bisa ngaji. Moal. Kan bayu mana kiai mang? Aja teu ngapalkeun ge bisa meureun. Astagfirullahaladzim. Baik, umpamana bayu bisa ngaji, lain ku sebab turunan. Bisa ngaji boga ilmu lain ku sebab turunan. Ingat bahwa jelema bisa ngaji eta hiji tekun, nu kadua ku belajar. Loba anak kiai jadi bangsat, tapi teu saeutik anak bangsat jadi kiai. Ulahkeun ku maneh lain anak turunan kiai. Contoh baheula Nabi Nuh kabogaan anak nu ngaranna Kan'an. Nabi Nuh seorang nabi kekasih Allah, tapi anakna kafir nu ngaranna Kan'an. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti itulah kehidupan. Kenapa kamu nangis? Non sacurik. Sedih. Masya Allah. Anak buah mamang tersentuh hati. Alhamdulillah. Ih mang lain jadi. Si ku bayu belum rokok. Kabel merokok. Sorry. Ah.